Logikana lamun teh mah aya jalma pasea tuluy paseana make bahasa anu kalemes da moal katinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awalu ari pasal anu kahiji fi huquqiz zaujati eta dina martelakeun pirang-pirang hakna pamajikan ala zauji anu wajib ka salaki. Qala ngadawu saha Allah Ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna jeung kudu ngarejengan aranjeun salaki ka pirang-pirang pamajikan bil ma'rufi kalawan adil. Dina pasal anu kahiji ieu musannif ngajelaskeun kana pirang-pirang hakna salaki kanu hakna pamajikan anu wajib ka salaki. Wajib ku salaki dilaksanakeunana ieu hak pamajikan teh. Allah ngadawuh dina surah An-Nisa wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yen tugas salaki teh kudu hade dina ngarejenganana kanu jadi pamajikan kalawan adil. Ma'ruf di dieu aya bil adli kalawan adil. Baik adil dina nginepna, adil dina nafaqahna. Oge kecap ma'ruf oge ngaluskeun dina omonganana. Lamun ku kecap ayeuna masuk aya paribahasa salaki jeung pamajikan teh bapana jeung inungna atawa manehna atawa bapana barudak inungna barudak. Oge aya deui ceuk nini zaman ayeuna mah sok dikecapkeun bunda jeung kecap sejen-sejena lah gitu. Nitip tah ieu teh wajib salaki sing hade nalika rerenjengan jeung pamajikan sangkan raut reukeut rumah tangga. Asa piraku teh teuing lamun teh mah bahasana anu hararade timbul kana pacengkedan. Lamun sifatna tingkah lakuna harade piraku rek teu adil nya piraku rek teu ditung hade. Logikana lamun teh mah aya jalma pasea tuluy paseana make bahasa anu kalemes da moal katinggal siga pasea atuh kitu meureun. Wa qala jeung ngadawu Allah walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Surah Al-Baqarah. Walahunna jeung eta tetep yakti pikeun eta tetep pikeun pirang-pirang bojo lamna di dieu lam harap jar. Nah dibaca patah teh dibaca kasroh sabab ieu mah asupna kana dhamir. Mithlul ladzi ari saperti perkara alaihinna anu wajib ka pirang-pirang bojo pirang-pirang pamajikan nyata tina pirang-pirang hakna jeung kawajibanna. Nyaeta naon nyupri panyuprihna kanu jadi bojo. Yakni sajaba salaki kudu ditaatan teh nya kitu aya tah hakna pikeun awewe menta kan jadi salaki sakamampuan salaki oge menta kanu jadi salaki kana pituah jeung sajabana wajib keur salaki. Awewe wajib taat kanu jadi salaki teh disaimbangkeun jeung ayana salaki wajib maparin hak maparinkeun mikeun hak-hakna nu jadi pamajikan bil ma'rufi tapi kade dina nepikeunana eta hak dina nyampekeunana eta hak teh kudu dibarengan ku kecap ma'ruf. Ari ma'ruf dieu teh perkara nu dihitung hade ku syarat nya di antarana sing alus sing bergaul alus berumah tangga ninggalkeun kamadorotan ninggalkeun pacengkedan. Malah cek Imam Ibnu Abbas mangadawuhkeun kaula resepna gigindingan resepna ngagayana kaula pikeun pamajikan teh sapertikeun resepna kaula ningali pamajikan geuning pikeun kaula da geuning dina saat anu ayeuna mah kadang-kadang
biasa wae lamun pamajikan gining keluar ka pasar pikeun batur teh padahal kan eta teh teu pati alus nya gitu ada yang harapan salaki make baju daster hari ke pasar pan gaya bangga keneh kitu kadang-kadang urang teh padahal kan kudu diniatan dari ke pamajikan teh umaha diantawisna atuh keur nyegahkeun api dosa nya saeutik mah boga rasa boga niat supaya salaki teu digorengkeun ku batur yen urang teh diurus kudu jadi salaki supaya salaki teu eraeun mau urang didangdan urang dangdan teh kitu wali rijali jeung eta tetepikeun lalaki alaihina berat ka pamajikan darajatun ari kaunggulan kautamaan na pada wajib na taat ieu pamajikan kanu jadi salakina wajib taat pamajikan kanu jadi salaki maka atuh salaki ge aya kewajiban ngadapakahan ngawajiban mere mahar ku sabab salaki geus masrahkeun mahar ku sabab salaki geus mere napakah anu hade atuh wajib pamajikan taat kana jadi salaki walir rijali alaihin darajah dina pada kautamaan jadi salaki ruwiya diriwayatkeun ani nabi kata ti kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu eta saestuna nabi qala eta ngadawuh nabi fi hajjatil wada'i dina waktu haji wada nyata haji anu terakhir anu terselenggarana dinten Jumat ba'da an hamida dina sabada mujina kangjeng nabi Allah ka Gusti Allah wa asna jeung ngalemna ieu kangjeng nabi alaihi ka Allah wa wa'adha jeung mituturan mituwahan ieu nabi dawuh kangjeng nabi ala ingat ala eling peringatan pepeling wastausu jeung kudu ngawasiatan aranjeun lalaki bin nisa ika pirang-pirang awewe khairan ku kahadean fa inna mahunna mangka pastina ari nisa awanun eta kaya tawanan awanin nya awaniun asana sekian tajam awanin eta kaya tawanan indakum boyongan indakum munggu aranjeun kabeh laisa hanteu aya tamlikuna eta ngamilik aranjeun kabeh minhunna ti nisa sayan saeutik oge radalika kana lian itu khair illa ayatina angin milampah ieu nisa bifaisyatin kana kagorengan mubayyinatin anu pertela fa in fa'alna mangka lamun migawe ieu nisa kana pahisyafah juruhunna mangka pek nyingkahan aranjeun ka nisa fil madoji dina pirang-pirang tempat sarena wadribuna jeung pek nareungeul aranjeun ka nisa dorban kalawan tengkeulan ghairu mubarrohin anu hanteu ngabareuhkeun anu hanteu natuan anu hanteu matak nyacadan fa in atanakum mangka lamun taat ieu nisa ka aranjeun fala tabtagu mangka ulah neangan aranjeun alaihinna berat ka nisa sabilan kana jalan pikeun neungeul ala ingat innalakum annalakum sanyana eta tetep pikeun aranjeun ala nisaikum berat ka pamajikan aranjeun hakon ari hak wali nisaikum nya tetep pikeun pamajikan aranjeun alaikum wajib ka aranjeun hakon ari hak fa hakukum mangka ari hakna aranjeun alaihinna ka nisa berat wajib ka nisa alla yutina eta henteu meunang nincekeun ieu nisa pirosakum kana amparan aranjeun kasur aranjeun teu meunang mawa salaki sejen mawa lalaki sejen ka tempat sare aranjeun man ka jalma takrohuna anu mika ngewa aranjeun ka man wala ya'dana jeung henteu meunang ngaidinan wala ya'dana
jangan temenang ngaidinan mana bieu teh. Ieu nisa fi buyutikum di imah aranjeun di man kajalma takrohuna mika ngewa aranjeun kamu. Ala ingat wahakuhuna jeung ari hakna nisa alaikum wajib ka aranjeun antusinu eta kudu ngaluskeun aranjeun ilaihinna ka nisa fi kiswatihinna dina pakaianan nisa wa ta'amihinna jeung kadaharanana nisa. Tuh dina ieu bahasan kantos diriwayatkeun dina hiji keterangan kantos Nabi nya dina waktu haji wada naik kana mimbar teras muji ka Allah disarengan kumasian pitutur ka jalma-jalma nu haladir ngelingan ngemutan ka kaumna nyaah Nabi ka kaumna kade aranjeun anu boga keluarga sing bisa ngawasiatan ka pamajikan aranjeun ku wasiat anu harade sajaba mikeun wasiat anu harade teh pek amalkeun kanisa ka pamajikan amalkeun sing nyaraah aranjeun ka pamajikan sing bisa gawe hade aranjeun dina ngagaulan pamajikan sabab ieu cenah wasiat teh eta dibangetkeun kitu nya dikudukeun naon sababna sabab nisa awewe teh lemah nya butuh awewe ka jalma anu bisa ngabimbing bisa ngaping kana hirupna nya atuh jalan dina carana nyaeta ku bisa ngawasiatan kanu jadi pamajikan sabab sing ingat fa inna mahunna awanin indakum tah ieu nisa teh boyongan tawanan ari tawanan teh lamun dikisahkeun mah sapertikeun kieu urang perang nalika perang aya musuh nu tinggalin tuluy dibawa ku urang eta jadi boyongan maka atuh oyana sanggeus dibawa ku urang daharna pakaianana tempatna urang nu tanggung jawab ya gitu tadi nisa oge awewe pamajikan ge gitu urang boga pamajikan tadina eta pamajikan teh dipakaianan ku bapana ayeuna geus dikawin pinah kawajibanna ka urang nu tadina dibere dahar ku jadi bapana ayeuna geus dikawin pinah ka urang kewajiban mere dahar nya kitu imahna berikut dina pagaweanana bab salatna bab puasana zakatna nu tadina sok diaping nu jadi indung bapana ayeuna mah pinah ka urang sabada akad sah teh mata hakikat nama akad-akadan dina kawin teh nalika kecap ijab qabul teh lain ngaijabkeun sebatas kawinna hungkul tapi ngaijabkeun jeung sagalana nya baungna kadaharanana pakaianana pitempat-teunana ibadahna mangga ujang nyanakeun ayeuna mah geus dicepeng ku ujang kitu eta teh hakikat namanya matak kade teh kudu bisa tanggung jawab urang laisa tamlikuna minhum syai'an ghairu dzalik kecuali lamun teh mah ieu pamajikan teh timbul karena sifat nusyuz eta gawe goreng di dieu teh nusyuz anu jelas nusyuzna di antawis nusyuz teh nyaeta teu ngagugu kana parentah salaki nyong cewang tina kawajiban miara nu jadi salaki laladen kanu jadi salaki eta nusyuz ngaranna kumaha tah lamun terjadi nusyuz cok nya diberi peringatan nya di antarana peringatan teh fahjuruhunna fil madaji cingkahan tempat sarena matak halus kacida lamun teh mah jalma nu geus berumah tangga sarena teh babarengan wae lamun keraya di imah keun keraya di panyabaan mada jauh nya lamun orang gawe misalkan di Malaysia tiap rek sare balik heula ka lembur ka kampung atuh jauh ngan keur mun keraya di imah sok barengan dina tempat sarena tah nalika babarengan di tempat sare kitu mun geus kebiasaan bareng wae sare hiji waktu teu bareng teh kan bakal timbul pertanyaan nya tapi tujuanna ka ade nyingkahan tempat sarena teh teu babarengan sare teh lain dititah neangan deui
tempat sare nu sejen lain dititah neangan di awe nu sejen tapi teh dinarana supaya jadi efek jerak supaya aya kamaslahatan sugan jeung sugan teu timbul di sifat khusus sanajan dina mang pirang-pirang tahun terjadi nya ada sebagian ulama berpendapat paling lila lagi sabulan eta teh syahrun nya tante wae anger keneh kitu sok aya tah sifat nu kadua wadribuhunna darban ghairu mubarrahin pek teungeul tapi teungeulna teh ulah anu matak nepikeun ka nya cadar ulah teungeulan anu matak nepikeun ka ngaruksaknya oge omat neungeulna jauhan ulah kana beungeut sabab beungeut mah ipis kulitna jeung sok kuat lila tapakna itu tah lain ieu mah keheul sakali keheul mawa bedog cacat teu meunang kitu mah tah oge di antarana neungeul anu teu meunang teh lamun nepikeun ka matak potong sakalian keheul pitaskeun huluna teu meunang teungeulan anu matak jadikeun efek jerak bari teu ngaruksak kana ragana nya kitu aya aturanana gitu komo ayeuna mah aya hukum teu meunang gagabah fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila nya di mana eta pamajikan geus taat deui ulah diteangan kasalahanana sabab geus kuhul anu kacida sehingga pamajikan geus bener-bener deui tobat geus bener-bener deui laladen oge tetep nyengkeli keheulna teh teu meunang sabab lamun dikukut eta sifat ke kana jadi pamajikan atuh moal maslahat rumah tangga teh kan rumah tangga teh diniatan teh pertama jeung terakhir ulah nepikeun ka pacangkedan maka teu saeutik jalma anu timbul aya pacangkedan sabab pernah hiji waktu terjadi masalah dikukut keheulna sehingga lila nya aya we masalah dengan rumah tangga teh gitu tah sing ingat cenah ala annalakum ala nisaikum haqqun wa nisaikum alaikum haqqun di aranjeun aya hak pamajikan aya kewajiban anjeun nya kan jadi pamajikan nya kitu sabalikna di pamajikan aya hak anjeun nya kitu kewajiban pamajikan ka aranjeun kadenya di antarana ieu hak aranjeun wajib kanu jadi pamajikan teh teu meunang ieu pamajikan ngampihan lalaki sejen kana tempat sare aranjeun aya mau salaki disarekeun di kamar babarengan jeung pamajikan teu meunang nya mau lalaki sejen ka imah oge ngasupkeun lalaki ka imah tanpa izin nya teu meunang kade awewe teh tah sing hati-hati matak lain sombong lamun teh mah aya awewe ning nalika aya tamu lalaki dititah nungguan di luar lain sombong nya dina ranah ngajaga pacengkedan ngajaga permasalahan oge adab-adaban sapertikeun kitu nya kitu aya deui hakna pamajikan wajib ka aranjeun di antawisna ngaluskeunana aranjeun ka pamajikan dina papakeanana dina kadaharanana nya minimal atau genep bulan sakali mah pakaianana aya pakaian anyar nya dina kadaharanna minimal sabulan sakali mah kungsi we dahar jeung daging wae mah henteu terus jeung naon jeung asin misalnya wa qala jeung ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul mar'ati ari hakna awewe ala zauji wajib ka salaki ayut imaha eta mereka daharan zawaj ka mar'ah ina ta'ima di mana dahar ieu zawaj lamun teh masalah keur ini tanya barang daharan ngareurna maka aya kewajiban salaki hak keur pamajikanana eta ngawadahan bungkus lain ieu mah ngabaso ngeunah kita di luar ingat ka pamajikan cai nanti mangkok sesana teh diwadahan ingat ka pamajikan jajan sate di luar ngeunah bumbuna jeung panusukna dibekal ka pamajikan kudu sing adil kudu saling naon berbagi dina kanikmatan wayak suhajeung mere pakaianan ieu jauh kanisa idak tasa di mana make pakaian ieu jauh
salaki meuli pakaian cing inget pamajikan lagi beli pamelikeun pakaianan jeung sing sang imbang ari pasalaki pakaianna teh nu aralus pamajikan nu garoreng tina cimok kudu sing alus wala yadribu jeung ulah neungeul ieu zawaj alwajha kana beungeut kade dina mana tunggal teungeul ulah sok gagabah nya ulah wali-wali neungeul kana beungeut nya sok aya kan kadang-kadang anu kitu gagabah nya nepikeun ka wani neungeul kana beungeut cek tadi teh ya dina beungeut mah riskan lila tapakanana gitu. Wala yuqabiha jeung ulah ngagorengkeun ieu jawaz. Ngagorengkeun di dieu teh di antawisna mukakeun aib pamajikan beja-beja ka batu ulah tak kade wala yahjur jeung ulah nyingkahan ieu jawaz ila fil mabiti angin di tempat sarena. Nyingkahan di imah di jul salakina mah ka mana tujuanana karena bendu kanu jadi pamajikan lain karena rek niat ngadidik teu meunang gitu nya beda jeung aya perlu jeung sejenna waqala jeung ngadaun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin sahabai lalaki tajawajan ngawin ieu rajul imratan ka jawi alama natepan kana perkara qala nu saeutik ieu mah minal bahri tina mas kawin au kathur atawa loba laisan wa anta aya fi nafsi dina hatena zawaj dina hatena rajul ayu adia niat rek nyumponan ieu zawaj ilahi ka imro'ah haqqa kana hakna imro'ah qadaha mangka nipu ieu rajul ka mar'ah pamata mangka maot ieu rajul lam yu adi jeung can nyumponan ieu rajul ilahi ka mar'ah haqqa kana hakna mar'ah lakia mangka bakal menagasa ieu rajul Allah ka Allah yaumul kiamati nampak kiamah wal nari rajul zanin eta anu zina al hadits aku namatkeun anya kana ya ada sing hati-hati nalika aya lalaki ngawin ka awewe make mas kawin tuluy eta mas kawin teh can dicumponan misalkeun dianjuk teh manci sajabana atawa niat nipu kanu jadi pamajikan ku mas kawina terus we maot eta salaki teh maka jaga nalika patepang jeung Allah eta jalma dietangkeun dosa zina ditengkeun dosa maksudna dina rumah tangga kade ulah dipinuhan ku sifat bohong ku sifat pertipuan sabab tina sifat nipu pasti dilakalan bakal kapangi sajero-jerona nyumputkeun bangke pasti bakal kaame cek paribahasa nya kitu dina rumah tangga lamun dipinuhan ku sifat bohong susulumputan jeung sajabana ka ituna bakal jadi pacengkedan malah cek bieu lamun aya niat salaki nipu kanu jadi pamajikan tina jenis mas kawin contohna maka eta jalma dietangkeun zanin dosa zina sateunya sabab can nyumpunan kana hakna pamajikan gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab.